Ayo Ayo. Terus tekiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Aing Tekan YouTuber tombol saja. lonceng. Oke. Nu bade sawer. Kantun aya didinya. Di bawah di link Di bawah di link Saweria deskripsinya kantun. Mudah-mudahan sing berkah. Amin. Upami anu nyawer anu henteu oge sing berkah ngadangukeunana janten hiburan kanggo urang sadayana. Ku kituna urang prung we. Mitra kaum dangu setia dongeng manggang nu dipikareus ku manggang salawasna urang teraskeun. Saditinggalakeun anakku Ujang diantep we Waslim teh. Aya setengah jamna kudu ngaronda teh. Tapi geus daratang baturna mah pek nyarieun cikrak. Ari Wastam jongjon we umarurung da pura-pura gering teh ya. Oh, Hajang, kuat nangtungna teu? Ceuk nu ngaronda. Aduh, teu kuat mang. Aduh, lieur, nirisan. Tembal Waslim bari ngadeg-deg pura-pura nirisan. Diakod atuh diakod. Cek nu saurang. Atuh geus kitu mah regayang Waslim diakod, bus diabuskeun kana cikrak. Hayu, cek nu nanggung regayang cikrak dipanggul kuduaan. Rek nganterkeun nu keur pura-pura gering. Dugi kadinya nya mitra tungtung dongeng dina episode anu kamari kumaha atuh salajengna mitra mangga mitra wilujeng ngadangukeun. Mitra kaum dangu kocapkeun Ujang Kartama jeung Wastam. Tengah peuting nu lalajo mimiting urangan. Ari Ujang ret deui ka si Nyai katangan geus hayang balikna teh eta Nyi Mojang teh. Trilapok ngomong si Nyai teh. Hayu cuang uwih yuk. Cenah ngomong di barung ku imut. Oh uwih. Mohon. Malinaon atuh Nyi keur Abah. Duka atuh. Hayu atuh yuk. Cek Ujang bari ngajakan ngaleos ka tukang gendong. Basa ditawaran bisa aya kahayang ceg teh kana sabun cap manuk jeung sisir jabing nu saurang deui mah nyokot minyak seungit eta mah hareupeun si Kartama. Ujang meuli rokok limseng teh 3 bungkus nu sina genep-genep harga di zaman harita sasen sabungkusna teh keur bapana kitu cek hate Ujang dina mangsa harita. Si Mong atawa si Kartama milu nurutan sieun eleh geleng tayoh nama geus mungkus tahu jeung niir kerupuk bring balik. Ujang ngarendeng jeung si Nyai inceranana. Kartama ge kitu embung eleh jeung awewe nu hiji deui ngan si Wastam nu lempang nyorangan teh da puguh awewena nganduaan. Kilang kitu ge teu sepi teuing di jalana oge kusabab mulang teh bareng jeung panonton anu sejen. Mitra kaum dangu di jalan sama meh pasimpangan katari kolot
Nu ngalabring teh kasusul kudu ngagotong si Waslim make cikrak. Oh, punten nun. Milu ngaliwat. Cenah cek nu ngagotong bari teu bebarageg. Teu serik na kawas mobil ambulan nyuai-nyuaikeun kendaraan lain. Dah bawa nu gering teh ya. Anu lempang surti terus kasararisi. Ngagotong naon eta teh Mang? Cek salah saurang nu lempang bangun heran. Oh iya, nu gering rek ditundakeun ka dinya kabale Cigintung tah. Urang mana cenah? Hah? Urang mana? Oh, pokna mati Cisaga. Nah tadi diantarkeun nepi ka Cisaga. Akeun bae cenah kudu ronda di bale Cigintung weh. Jauh teuing meh saparo ewang. Cenah kadenge nu geuring teh humarurung bangun keur ngararasakeun ka nyeri. Aduh. Aduh. Mireungeuh kitu Ujang si Wastam jeung si Kartama silih reret bari imut. Pok Ujang ngaharewos laun. Heuy, si Kuya rek dialungkeun. Si Kuya rek dialungkeun ka leuwih. Jempe montong geruh. Kartama bari nyerengeh. Mitra kocapkeun Waslim nu keur dicikrak. Nepi ka bale Cigintung, Pok nu nanggung cikrak ngomong kanu aya di bale. Wayahna euy. Gantian ya. Anterkeun nu gering ka Cisaga. Wah, jauh ningan. Atuh saparo ewang da geus tugas urang salaku ronda. Nepi ka Bantar Dengdeng we atuh katidinya sina kuno ronda di Bantar Dengdeng we dituluikeun. Meh saparo ewang da jauh. Tembal nu ngaronda di Pale Cigintung. Kitunya kitu atuh. Ceuk nu nanggung cikrak. Sok aya nya. Cenah bari mindahkeun tanggungan ka tanggunganana kanu aya di dinya. Ragayang dipanggul kuduaan. Yo ay. Tong lila-lila bisi paeh di dieu ya kuriak wae kudu mor bangit. Atur gayang deui weh cikrak teh dipanggul dibawa ka Bantar Dengdeng. Mitra kaum dangu teka kocapkeun di jalana. Kajian jauh teu burung cunduk kajian hanggang teu burung datang. Di Bantar Dengdeng nya kitu teh hese sarieun katempuhan papaten meureun. Ragayang deui cikrak dipanggul ku nu ronda nu aya di Bantar Dengdeng. Ari nu bieu nanggung tuluy baralik deui ka bale Cigintung. Kocapkeun nu nanggung cikrak. Basa keur nanjak di Salam Gede mani ngahegak Senen Kemis. Da puguh jalan teh nanjak meunina kul pisan. Ari Waslim ngeunah-ngeunah we ngahenen. Panona meletet. Ngawas-ngawas tetenjoan peuting harita anu pikawaseun. Kusabab beneran ngemprai ka tojo ku bulan. Asa jadi Jenderal Sudirman we perang gerilya manehna teh. Asa jadi Jenderal Sudirman basa perang gerilya kan hanjakal teu bisa diuk. Barang nepi ka Bantar Dengdeng rada sial, kusabab nyampak ka gardu ronda teh kosong. Taya jalma saurang-urang acan. Dikurulung-kurulung di kohkolan menang 3 kali oge anggerehe. Tapi teu lila ku jungkung aya nu nyampeurkeun, bari diharudum ku sarung Pok tumanya. Aya naon mah kena rakolan kokol segala. Aya naon? Cenah bari keru ngawaskeun cikrak tanggungan. Iya, nu gering tundakonan ya. Lah aya wae. Sok-sok wae di dinya heula rek neangan batur heula. Tembalna mitra. Sok cikrak teh diecagkeun di gardu. Leos weh. Nu tas ngagotong teh baralik deui. Mitra kaum dangu. Kira-kira 5 menit jol jelema duaan. Sanggeus ngarobrol sakedeung ragayang cikrak dipanggul gede-gede weh ngagaridig. Di jero cikrak Waslim peureum da geus rada tunduh. Menang meureun 10 menit mah kadenge aya nu nanya di sisi jalan. Geuning dibawa mulang deui eta. Pan eta teh bawa kuring ti landeuh. Urang Cisaga cenah. Nah atuh tadi lain sing eces.
Cek nu ngagotong. Keur ka Cisaga kitu. Lain sok les wae, nyapikeun batur wae. Bongan wae tetatanya bari nage ari ngaronda cicing di gardu atuh. Ikhlaskeun sabuting matong mah pende wae pabeasan. Mitra kaum dangu atuh nu ngagotong teh balik deui bari kukulutus. Mepeus keuyang kanu keur dicikrak. Wae aya wae. Ari geuring tong nyanyabaan atuh. Naon hese ngajedog di imah? Ngajedog di imah, pan jadi nyusahkeun batur. Aya wae lah. Cek nu saurang bari nyusutan kesangna. Kur ngonah es. Ayo. Aduh, berat. Berat kieu yo, berat. Kur ngonah es. Hayo kudu ngagogotong pibangkeun. Dasar sisit kadal. Rajin aya nu ngirim pigaweun. Cenah bari kukulutus mitra. Di jero anu keur dicikrakan bati nyenghel weh. Bari pepeureman hayam. Mitra kaum dangu. Barang nepi ka lemburna Waslim mimiti bingung. Hayang leupas tina cikrak. Sieun kapalatas ka Cisaga. Beak pudunan Pak Ata maena ngahargung hayang kacai. Aduh, eureun heula mang. Aduh, teu kuat hayang kacai. Cag cikrak deui cageun di sisi pok nu nanggungna tumanya. Kaduganya maneh lumpangna. Aduh, kaduga. Jika itu rek kacai mah. Tuh aya tampian tuh. Cek nu ngagotong. Kuniang Waslim cengkat lalaunan. Igeg weh mapai jalan kacai. Geus ngaliwat cukang lebah balong basri. Berangbeng weh mahna lumpat sakalumpat lampet. Teu sirik notog-notogeun maneh. Mapai solokan kagirangkeun. Hanjat-hanjat lebah Mang Alnapi. Geus kitu mah jongjon balik weh. Duka teuing nu ngagotong mah can aya bejana deui. Mitra kaum dangu. Ayeuna urang kocapkeun Ujang Kartama jeung Wastam. Jalan mengkol ka Kenca terus nyimpang ka wewengkon Tarikolot. Si Nyai sina leumpang ti heula kusabab jalanna heureut. Samping laer kepat jagreg leumpang di nu tarahal. Didelek-delek teh kawas nu ngarongkong. Atuhun kitu indung aing mun boga minantu model kieu. Cek jero hati si Ujang. Nepi ka rangkasan kabeneran Cijolang caina leutik. Pek ngararaas. Si Nyai geus apal lebah-lebahna. Nyingsat nurutkeun jerona cai. Beuki tengah beuki luhur antukna nepi kana tengah pingping samping teh. Pentas ditu ngatuhu. Di pakentengan hanjat katonggoh ngaliwat bubulak paselang jeung pakabonan. 2-3 kali manggih kebon awi cara neom paroek. Tulag tolog Ujang dinu kitu mah leumpang teh. Tincakeun disasar heula ku suku. Untung si Nyai hidang nuyun. Beulanya Ujang imut. Moal teu siga pantun Cilubang dituyun ku pamajikanana. Serog ka lembur. Di dieu mah tos dugi tah. Oh, tos dugi? Mohon. Tah, bumi abdi mangga. Cenah. Arasup kaburuan. Barang nepi ka golodog pok si Nyai ngomong deui. Mangga calik heula sadayana. Cenah si Nyai kakabehan. Gog si Kartama nagog. Ari si Wastam ngajantang we di buruan. Ujang nyekelan cangkengna da asa cangkeul leumpang teh. Telila gero-gero si Nyai nyalukan indungna
terojol pribumi awewe lalaki nerojol ngahiap-hiap. Atuh geus kitu masuk sararea arasup ka dapur. Guru seuneu dihawu lalawuh budal ti goah ti para seuneu naon ku hanteu. Bapana si Nyai anu jeung si Kartama mah ngeplek wae udud rokok pangirim. Tepat itu man meureun kana rokok bodas mah. Darman magol rokok teh rapat kana bibirna. Janari dileob ku si kopi. Lalawuhna sagala aya atoh moho nyana teh. Telila si Nyai nu ujang amitan ngajak balik. Ah, mak, kuring rek nyendong di si icihnya. Cek bebene nah. Haji, tong kabarangan. Bapak siare ka huma awas tamu sina tuang. Tembal indungna. Beuring sararea ka imah si Icih. Si Nyai nu ujang teh nyaho ayeuna mah ngaranna teh. Mitra kaum dangu tepati loba gesehna di dinya oge cara tadi we ngarakuna teh dan nyot deui rokok teh katarima pisan sigana kusakadang mitoha teh udud kota ieu mah cenah seubeuh nyaneut seubeuh ngawangkong bar dipangamparkeun kasur di tengah imah ujang sakasur sorangan nu duaan misah sakasur. Rada dibedakeun ujang mah meureun kacirieun sejen buluna kasur weuteuh teu diseprean anggal namah ditaranjang we tapi da bersih pantesna teh matok sasadian semah buang haja bawaeun si Icih imah-imah jaga. Padahal mun maranehna nganjang ka ujang mah can puguh dijatnikakeun samodel kitu buah digolerkeun we di dapur dina samaksa heulai. Gede keneh urang kampung geuningan periogana ka semah teh. Ari barudak awewe ngampar dinggon jeung indungna. Singkat ieu carita. Isukna hudang teh kaberangan. Balik ti cai geus nyampak pribumi ngariung hawu. Si Ma keur ngagoreng ulen. Si kopi geus ngagelar jeung beuleum opak. Ke asa mang teh lain putra juraganmu rapi teh tirancah cek bapak si Icih. Sararea neuteup kana beungeut atuh gebeg ujang teh ngagebeg reuwas asa keur nyumput ka gebah. Rai beungeutna beureum getihna naek kana beungeut bawaning ku era geus neureuy ciduh pok nanya. Geuning mang apal ka kuring? Kapan mang teh nu miara munding tuang rama teh ya? Tuh geuning munding nage di kandang. Tinggalian geura. Sekalian ka dieu. Oh, ieu teh mang madasan teh ya kitu. Yak tos ujang. Kapan bibi ge sering ka tuang ibu sareng mamang? Cek indungna. Indung si Icih. Si Icih oge malah sok dibawa. Tapi ujang masuk tara aya da keur sakola. Sahul cenah di kota saur tuang ibu teh. Cek indung si Icih bari nyait goreng ulen. Oh, puguh kami ge asasa. Da kakarak sekali papanggih teh saliwatan. Basa nyimpang tas di pasar. Kaleresan ujang sasab teh aya longokeunnya. Pan anakan munding teh anakan minggu kamari. Cenah bari leos mang dasan teh ngaleos keluar. Trila kadenge sadahayam kekeokan. Keok.
Ici kadieu ieu sekelan sing page kade coco sukuna cenah kanakna keok gerepek jep hayam jempe jol si Icih ka dapur bari ngajingjing hayam jago benang mencit sok di pipir hawu si Kartama tinggal reret jeung Ujang. Mitra kaum dangu teu kagambarkeun ku carita kumaha isina Ujang. Asa wirang nganganteur Nyi Mojang geuningan anak tukang munding nu jadi kolotna. Telila bebene si Kartama indit rek balik heula ka imahna cenah. Rek ganti baju terojol deui norojol nyamperkeun ka palabadinya ka imah baturna pok ngomong Uwa cek bapak tamu teh rek cenah tuang di mana mun rek di dieu laukna teh hilir rek dianterkeun ka dieu. di dieu wae emeh bawa we ka dieu gurame gitu isin menak geuning ieu teh Bapak sia sina ka diongkoh tembal Mang Dasan sabot ngadaguan olah-olah Ujang luntang lantung we diburuan los ka kandang ngilikan munding lalintuh mani balu listir bubuhan hade ome meureun telila katenjo si emeh ngelek sumbul turub ngajingjing rantang diringkeun ku adina lalaki bari nanggung bibit dua dirancatan ku suluh ka dapur supna teh. Aya meureun sajamna mah ngadagoan asak sangu teh. Si Kartama jeung si Wastama geus liuk deui ka lawang dapur. Geus kitu jol Mang Dasan. Heuh mangga Ujang urang tuang, meungpeung haneut. Bapak si emeh mah teu ka dieu. Rek ka huma cenah ka palanganca. Cenah bari sup ka dapur. Geus ngabarak idangan dina salu hareupeun hawu. Sangu bodas ngebulek keneh. Hayam digoreng jeroanana dipais di sanguan bibit teh benang manggang dikojaikeun dina sambara cobek 2 jengkal dideleuan teh teu ngadagoan dipaksa belewek wae pagede-gede huap lauk we nu dihanca teh da kaolah nu sajen mah teu pati mata kataji teu bade-bade pingeunahun rorodan dipupuk brak barudak awewe dalahar jeung indungna. Mitra kaum dangu basa Ujang pamitan malah geus 2 kali tapi candi dinan bae keheula bae pribumi teh ngandeg ongkoh Mang Dasan luas leos wae kawas loba pisan uruseun jam 8 kakarak dijurungkeun mangga rek marulih mah bisi panas manten wayahna ieu canda katuran tuang ibu tah anu keur ieu jeung Ujang salayan sewang tah cenah bari malik ka Kartama jeung Wastam. Geus kitu mah bring arindit. Kartama jeung Wastam naranggung tolok mani mandod dedelaan teh. Barudak awewe teh nyerangkeun we ti lawang dapur kumaha boa nenjo bebeureuh balik. Sajajalan sempal guyon, Ujang lempang ti heula diringkeun ku nu nanggung. Cara mantri jero mulih ti pasir uncal. Kudu tumari mah euy karonggeng ieu teh yo lelebaranana yo cek Ujang kadua baturna. Tengah poe datang ka lembur indung Ujang kageteun pisan basa datang angkaribung teh
Tas di mana diiringkeun ku tanggungan? Wangsul ngalongok munding ti bugal. Anakan munding teh mi. Jawab bujang. Syukur atuh ari hidung lolongok mah. Bener kudu tawek sakali kana ingon-ingon ambeh katurut. Kartama jeung wastam balik nu gencang satoloke sewang. Di lawang si Kartama ngaliuk bari seuri. Ira Ajang, ari ngalongok deui munding. Kudu tawek same jadian. Ke ari munding silaing anakan. Tembal Ujang bari nyerenge. Mitra basaker ngawarangkong di mah Ujang. Baheula kakarak apa kana lakon Suaslim di Cikrak teh. Ieu Jang. Saditinggalkeun ku Ujang diantep ku kuring teh aya setengah jamna geus daratang baturna pek nyarieun Cikrak eta teh. Ari kuring kumarurung we geus kitu maraga Jang digotong. Nepi ka bale Cigintung di tema kuno area di dinya. Yoi cenah tong ila-ila bisi paeh di dieu kuriak we cenah kudu mor bait atuh bring deui. Tah, basa papanggih jeung Ujang teh digotong ku urang Cigintung eta teh. Di mantar deng-dengnya kitu teh hese sarieun katempuhan papaten meureun. Keur nanjak di Salam Gede. Karunya nu ngagotong teh euy, mending ngahegak Senin Kemis. Kuring mah ngeunah we ngehenen, panon meletet ngawas-ngawas tetenjoan pikawaseun, ngemprai ka Joko Bulan. Asa jadi eyang ti kasepuhan, hajakal teu bisa diuk. Di kojengkang rada sial di kojengkang nyampak kardu kosong di kurulung-kurulung di kokolan menang 3 kali ujungkung anu nyamperkeun di harudum. Ceuk Waslim ngadongengkeun lalakonna. Aya naon? Tanya Ujang. Ieu nu geuring cenah. Tundakeun cenah. Lah aya wae. Sok di dinya we can rek neangan batur heula ceuk nu saurang. Sok Cikrak teh diecageun di gardu. Leos nu tas ngagotong teh baralik. Kira-kira 5 menit jol duaan ragayang gidig deui we. Kuring peureum we da geus rada tunduh. Menang meureun 10 menit mah kadeng aya nu nanya di sisi jalan. Geuning can dibawa mulang deui. Padahal teh bawa kuring can ti landeuh urang Cisaga. Nah atuh cenah lain cing eces ceuk nu ngagotong. Keur karancah kitu cenah lain sok leos wae. Atuh bongan cenah teh tanya beurina oge ari ngaronda cicing di garuh ikhlas geus saeuting mah cenah tong mepende wae pabeasan. Tah geus kitu nu ngagotong. Balik deui we bari ku kulutus. Mebeus goyang ka kuring. Ari gering cenah tong nyanyabaan cenah ngajedog di imah ngesekeun batur gitu. Keur ngeunah-ngeunah hese cenah kudu ngagotong pi bangkeun cenah. Ka kuring dasar sisit kadal cenah. Rajin aya nu ngirim pigaweun. Aduh, di sisi mah di tema deui. Kuring mimiti bingung hayang leupas tina Cikrak. Sieun kapal atas ka Cisaga euy. Beak puduna patah kuring ngahargung hayang ka cai. Cikrak diecageun di sisi pok we manehna nanya kaduganya cenah maneh leumbang kaduga cek kuring teh jig cenah daguan di dieu cek nu gagotong kuring cangkat lawunan igeug we mapae jalan ka cai geus ngaliwat cukang lebah balong basri badang bang we kuring teh lumpat mapae solokan ka girang hanjat lebah mangal napi oi geus kitu mah jongjon we balik duka teuing ngagotong macan aya bejana deui cek si Waslim mungkas omongna. Mitra kaum dangu tug nepi ka Ujang rumah tangga. Jeung geus boga anak reuy. Lain-lain jeung nu eta kawin teh. Tapi jeung nu sababa deui. Teu kungsi papanggih deui jeung anak Mang Dasan teh. Nepi ka ayeuna oge geus arincuan boa. Ngan kari kelarna wae wungkul. Lain ku imutna, tapi ku
pangangkena asa can manggih deui nikmat dahar secara harita. Ari ku kitu teh mah meujeuhna. Da pentingna dahar teu tulus teh sanguna ka banjur pireuyeun turug-turug ka cida capena ti kamari najak mudun. Ah duka raya keneh duka geus areueuh tah jelema arakuan teh tah. Mun araya keneh mugi singgal de bagja sanak incu. Mun geus raya di kieuna muga-muga menang rahmat ing dalam kubur. Cek jero hate Abah Ujang nu kiwari geus jadi bapak-bapak. Nu kiwari geus jadi bapak-bapak umurna ge geus 55 tahunan. Palawargi kaum dangu dugi kadinya dongeng ditamatkeun. Mang Anggang ngucapkeun hatur nuhun kanu pangrojongna khususna ka subscriber dongeng Sunda Mang Anggang oge ka sadayana anu tos setia manco. Mudah-mudahan sadayana sararehat nya mitranya. Hatur nuhun komentar like oge tos manco dongengna mugia kasayanana dibalas ku Gusti Allah ku kasayan-kasayan anu langkung ageng tinu dipasikeun ka Mang Anggang. Nu moyok disambat, nu muji dihormat, anu ngejek dilelewe, anu haan disobat. Masya Allah.